anu eta tadi ya. Oh iya men. Dah yang ngalodo, warudak ini pasti kadari nyan wae kan. Iya, nan bawaan Ya, sampai jampe harus pakai gede gede lompat, jampe pariuk, gede gede diuk. Nyaman. Jampe kaliki pan gede gara boga salaki. Oh, ya ayo gitu. Aya baheula jampe. Ka budak teh geuning geura jampe kaliki cenah gede gara boga salaki. Awewe temennya. Jampe harupat gara gede gara lompat. Namun ka lalaki kumaha ka nya ka lalaki ka we mah geura gede-gede boga salaki. Namun ka lalaki geura gede naon? Gede gara boga Geura gede geura pewe gitu. Sawah. Geura gede boga pewe. Bisa gitu tau. Ya ya. Ah boga pewe naon. Eta penting disambung dong. Jampe salawe gitu gara gede gara boga wewe. Oh, Sarua wae lah gitu-gitu kan nya kita mah nyambung. Sambungkeun. Boleh alhamdulillah jangan bulan puasa. alus rumah saudara aya mah. Kayaknya mak jahe we deui geus beres begitu tuh. Bawang, Tetap bukan itu. sampul, jagung. Jahe teh jana herang, jaki jana kiru. Anu urang hungkul anu posisi pepelakan mah nu monoton hiji. Sampul teh sampul wae. Fokuskan Sampul oge bukan menang motor ya. Moal udah loba sorang. Urang mah halus, ai urang ditingali ya. Tadi jeung loba nu potong. akhirnya ditinggalkan nih nyawa. Nanti ini halus mah halus sampai karet ya. Asli. Langkah bisa menang cinta. Asal ulah waka rusuh di rambutnya. Ulah waka rusuh. Umumon di etaan mah ku ieu. Ku gemuk Kayak dombanya domba berapa dia tadi korek heula teh kitu tah dikuring dikuringkeun. Bur. Bebenah dari kurang. Mage pengurusan. Nya kumaha pengurusan. Ulah kagok itu melayang aja. Terus-terusan. Boleh juang. Jadi hayangnya hawe urang we pertama. Buat tenaga. Modal. Ada ini ningali dina situasi pepelakan mah ini sarata tingali mah. Aya harapan gitu ya. Nya harapan 50% lah. Nya 70% mah da geus jadi teh jarangkung. Jadi tejong gitu. Betul, tejong. Jongkina. Jongkina ya. Jongkina ditajong ku salakina. Basa jongkina cenah ieu bakal jongkina. Heeh. Tajong ku salakina. Ini tajong ku salakina. Berat ku amat kan. Tajong. Apana ngurus saya duit awe mah loba. Padahal duitnya bibit penyakitnya, bibit berduit, bibit penyakit. Gara-gara duit kan. Seorang semarang awewe can nu nya Facebook kok. Nah iya we. Kareta duit kain awewe. Dina tiap awewe nu di obrolan yang tadi ujung-ujungnya hati TF dulu, TF. jadi yang tadi TF lain racing lain Kiriman ka urang. Buat beli susu. jadi buat beli susu nah eta budak tuh direm teh baroga orok Buat beli susu Ya, nah eta orok mah. budakna lain budak mah udah Ah, iya, budak urang mah leuheung. jadi jeung awewe eta teh baroga orok kabeh gitu buat beli susu. Kenapa bisa teh make buka orok segalanya? Kurang malah gasan we nya. Tapi eta aya nu parawan ge buat beli Yang susu cenah aya. Aya nu parawan teh sorangan tapi kan buat beli susu minta duit. Aneh deua. sama yang keperluan maneh. Ai urang mah lamun di mana berteman teh awewe nu siap-siap ngirim. Sakitu nu beda-beda. Nya Ya kumaha ge mun tampang lah jelema mana tinggal di tampang beureum ieu mah tampang bereun. Mau mah tampang mah tampang. Ieu mah tampang pentaeun. apa mana jalan Kan tapi tampang pentaeun oge urang lamun ek neangan jodoh hese. Wah. Jadi tetap di mana rekenang ngenta wae duit. Nya. Rudat Ujung-ujungna duit. ai kahayang mah ngenta mah teh rumah tangga gitu kan ngenta can memeh.